Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dang wadai sarang sim kuring maong oleh dina dongeng Sunda silat anu judul Eca Satria Paguron Percaprakan ti Desa Bojong Cicir episode kagenep. Mugi-mugi dongeng dinten ayeuna teh janten panghibur deui kana kalbu pangbebenah oge kana mana anu ngarandapan kasedih sing kelam teu ngadangukeun dongeng ti sim kuring dinten ayeuna teh kenging kuaci ti warung. Ieu pemirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang dangukeun sasarengan kumaha jucungna ieu carita teh. Kemon isukna si Eca teh ngapejakeun ngeunaan kajadian anu karandapan ku manehna ka murid-muridna. Katingali si Eca teh geus diuk nagolodog hareupeun Paguron Percaprakan. Pating kurunyung oge murid-muridna. Si Amel, si Sumadi alias si Sapa jeung si Lian. Opatana pating kuronyong, pating jungjong, segedeg kabeh hareupeun si Eca. Ningali kawas kitu, si Eca tuluy cengkat, tuluy nyamperkeun ka opatanana. Tuluy oge ngomong, "Ya, kamari urang ngarasa teh hate teh ngageter dari peuting teh. Cing, ai marane ngarasa oge teu anu karanapan ku urang?" Ceuk Eca bari nanya ka opatanana muridna. Aya nu ditanya kitu ngadon kerang-kerung tuh pamirsa. Nyameureun elmuna teh acan nepi ilmu batinna teh can nepi ka belah dieu nya teu kawas guruna si Eca. Si Amel tuluy nanya ka si Eca, kieu Ca, henteu tadi peuting mah abi mah nu jaman ular tangga jeung adi perasaan kumaha kitu?" Ceuk si Amel ka si Eca, "Lain urang mah ngarasakeun kaketegan teh ngageter kana awak teh. Eta basa keur dahar di pawon. Nahanya ieu perasaan ngageter kieu teh lamun aya bakal aya pancang pakeu ieu teh. Lamun aya bakal aya masalah ieu teh." Ceuk si Eca bari nyekelan dadana. Si Amel anu ditanya kitu teh teu ngajawab, teu ngomong deui. Da manehna meureun nya kitu nu tadi ku sim kuring jelaskeun. Can nepi kabeh dinya nama. Maklum masih keneh tingkat 3 atuh da. Pas si Amel keur ngahuleng kitu teh si Sumadi nanya. Sumadi murid anu paling sok tumanya wae gitu. Jelema teh sok penasaran. Nanya ka si Eca, kumaha sih? Kumaha kitu karasana, Ca?" Si Eca nu ditanya kawas kitu teh rada keheul. Dumeh ditanya kawas kitu deui. Kan kukurang teh geus dibejaan tadi teh. Karasana teh rada ngageter kana hate teh. Rada keketegan. Karasana teh mun kitu teh artina bakal aya bancang pakeu atau acu coba ka lembur ieu teh. Ceuk si Eca bari tutunjuk ka luhur jeung ka handap. Artina nunjukkeun ka langit Desa Bojong Cicir jeung ka taneuh lemah taneuh alias lembur Bojong Cicir bakal aya
coba anu lumayan berat. Dibejakan gitu teh si Sumadi alias si Ismi langsung serenge bari era tuluy gagaro bujur. Geus gitu teh si Lian melu nanya ka si Eca, popokana teh kieu, teh karasana jam sabaraha? Kumaha ngageter pisan atuh kumaha? Ceuk si Lian. Nya ge kitu manehna murid numpang juniorna. Tapi manehna mah leuwih ngotak. Pertanyaanna teh tibatan si Sumadi jeung si Amel. Si Eca langsung ngajawab ditanya kitu teh. Kieu nya Yan, karasana teh leuwih ngageter kana teh. Jadi anu karasa ku urangnya lamun kitu teh hartina bakal aya nu jahat gitulah. Ceuk si Eca ngajelaskeun deui leuwih puguh ka si Lian. Si Lian nu diajak ngobrol kitu teh tuluy unggut-unggutan. Bari mencong ka tangkal sampu. Geus kitu mah eueuh nu daek nanya deui. Dumeh amuna acan narepi ka belah dinya. Tas kitu si Eca teh marentahkeun ka murid-muridna. Yen ayeuna mah latihan teh kudu leuwih giat deui, kudu leuwih keras deui. Diajar jurus-jurusna. Si Eca marentahkeun ka murid-muridna supaya latihan lumpat di walungan Bojong Cicir. Atuh murid-muridna teh nganyakeun jeung nurut karena perintah anu jadi guruna anu sekaligus jadi babaturana. Jungjeleng aringkah teh dapat tempatan murid-murid si Eca teh nopatan teh. Tas kitu mah Eca teh diuk deui dina golodog. Bari neuteup kanu anggang. Tuluy ngagarantos deui kana hatena. Mudah-mudahan ieu mah lain anu berat. Ieu mah ngasa ukur cigana mah. Mudah-mudahan we. Tapi lamun aya sampekeun kadatang anu cocoba anu gede, anu berat, urang geus siap. Geus siap urang. Jang ngaladenan saha-saha wae. Ceuk si Eca dina garantos hatena. Putingna Eca teh henteu langsung sare. Danya pemohalan atuh jam 8 keneh mah Eca biasana ge acan sare. Si Eca katingali keur lalajo talk show dina TV. Pas keur lalajo talk show gitu karasa deui leuwih kuat ngageter kana hatena teh. Nah eta geter keketegan anu nandakeun yen aya anu bakal ngaganggu kana katentreman di lembur Bojong Cicir. Naon ieu teh? Beuki tarik geterana. Cek Eca. Si Eca tuluy cengkat, tuluy meremkeun panon, meuseureun pikiran, mokuskeun kanu ngageter kana hatena teh. Ai pas kitu tekung si Lila. Aya sora kana batin manehna nu ngomong.
Eca geningan mana aya di dieu cicing sia teh keluar sia ayo urang galungan jeung urang cek eta sora Eca anu keur meuseureun pikiranna keur meremkeun panon ngalakukeun interaksi batin tungtungna Eca teh nembal kana eta sora Sok ayo kula ayeuna kaburuan paguron kula dagewan sia hiat eta mah Eca langsung ngaleungit ti jero imah clegedeg Eca nyaho-nyaho geus aya di buruan paguron pecaprakan kasampakeun di hareupna teh tah kitu pamirsa dongeng anu tisim kuring dinten ayeuna tiasa dangukeun mugi-mugi dongeng dinten ayeuna danten panghibur kana kalbu pang bebenah kana mana anu nuju ngarandapan kasedih sing gewat-gewat kenging bojo yuk pamirsa enjing orang bakal patepang deui dina dongeng anu saterasna wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios kemon